Mudah-mudahan si ibu teh aya di imah aing mah haream dicarekan deui di kantor teh bongan sada geus janji ayeuna. Mir tapi imahna nah tarutup kieu. Tapi aya poe kapol. Urang cobaan we ka imahna heula aing mah. Alah dikunci. Bu. Assalamualaikum. Ibu. Lah tuh ada meureun usaha saha aing mah dikunci. Tapi kunci ge di luar. Si ibuna cigana aya di jero nyumput. Bu. Bu, abi Bang Ewok. Si ibu kemananya? Iya aing mah capek. Dibohongan wae. Aing mah pasti we datang ke kantor abi dicerekan deui dihukum. Aing mah si ibu mah kitu. Aing mah tungguan we kitunya. Ditelepon. Sinyal aing babakat dia mau sinyal kumaha we atuh nelponna si ibu mah kitu aing mah ke imah di leuweung sinyal lese mayar amit-amit aneh aing mah teu bisa mayar ai poe kapol mani kuat loba da meureun ayeuna mah sakilo oge 1 juta kapol teh kuat meureun dugikeun ka lunas aing mah dibawadak ieu kapolna dijual ku aing mah ka salopa. Aing basuh kene kapolna oge moal pararayu meureun murah. Aing mah ieu mah wayahna we kudu nungguan deui dugi ka peuting. Aing mah barosen nungguan di dieu teh. Sinyal deui. Lah ieu mah cigana mah kudu ditungguan. Lumayan arek sare heula dugikeun ka si ibina balik aing mah bari istirahat di dieu. Aing mah yang modal deui rariweuh. Anjir. Bu. Assalamualaikum. Bu abi mah moal nagih bu rek milu modal. Si ibu ka mananya? Bu. Aing cigana dipipir. Bu, hayang milu modal. Aing mah hayang modal. Hayang modal.